Masak sambal ijo tuh besti ieu teh nya ayeuna ieu teh deuk masak sambal ijo tah ieu teh make cabe keriting nu hejo, make cengek hejo tapi tomatna nu hejo ieu teh bae nya. Nu aya we tambahan make bawang beureum jeung bawang bodas. Terus kieu mah dikumbah nya tong poho digodogeun heula mehe rada layu. Ke lamun geus asak kieu mah nya besti tuh rada asak geus layu. Ayeuna mah cuang di blender meh lembut heueuh. Da moal kasar ieu mah hayang cenah sing lembut tuh jadi we di blender nu cepet nya besti tuh. Ieu teh mun geus di blender kieu mah nya lanjut ieu teh nya tinggal digorengkeun. Panaskeun minyakna we heula ieu teh tuh geus panas ayeuna mah asupkeun sambeleunana tuh. Nya besti ieu teh bumbuna teh nya make kaldu penyedap jeung uyah bawang bodas gula bodas gitu nya besti kalah kainget we bawang bodas atuh. Tah ieu teh nya geus asak besti tuh terus aduk-aduk heueuh meh tong bau langu tah geus asak kieu mah asupkeun we teh kana wadah geus asak hayu besti nuhun tos nongton videona.